Assalamualaikum dulu salam burubarea salam dunya tepang dari sarang tata dan haja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian kasalapan karya S. Sukandar. Mangga barea wilujeng ngabandungan. Maksud Eulis Titi minta tempo sabulan teh pikeun neangan dangka supaya ulah santek teuing kaharep mah kari kumaha behna sedang dina hatena jumrit maratan langit moceak maratan jagat nyambat kanu ngayuga bari henteu boleh inget kokolebatanna rupa sudrajat sakedapan mah ramana ngahulang sarta sanggeus kitu pokna nya teu naon ku mama dibere tempo sabulan deui tapi kudu cindak daek teu daek dina jero sabulan ieu supaya mama puguh mikiranana ulah kawas ayeuna jeung eulis ulah ngerakeun itung-itung nebus kawiwirangan nu jadi kolot da lain rek disangsara ieu mah rek dingeunahkeun disenangkeun. Eulis Titi teu nembalana naon jung cengkat gontoyong ka kamarna leumpang sirikna teu rarampeolan kawas nu lulunguh hudang sare bari teu boleh inghak-inghakan ceurik sedang pikiranna baluweng uleng kubrag mebetkeun maneh kana kasur segruk deui ceurik ayeuna mah rada bedas euriheunana. Meh sapeuting jeput Eulis Titi teu repeh ngageunggeui kawas nu kacida pisan kanyanyerianana ariras ku nasibna pribadi anu tadina geus buleud rek rabi jeung sudrajat nu dipikacintaana kiwari sasa cita-citana ajur lebur ku ayana sudrajat lunta sedeng kahayang nu jadi kolot geus teu beunang dipondah deui pikeun Eulis Titi mah karasana hirup asa taya pisan gunana. Duh Gusti mugi abdi ditangtayungan sareng mungka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung sareng muntang mungka Gusti abdi nyalindung Gusti abdi narah gaduh salaki upami kacinta abdi dikorbankeun kanggo nebus wiwirang sepuh sareng mungsa aku jadi alat kanggo nyugemakeun nafsu jami sarakah abdi moal masrahkeun kehormatan ka jami anu henteu didikan cinta ku abdi. Memang pikiranna Eulis Titi kalang kabut teu karuhan sedih bingung jeung sieun ngahijina perasaan anu ngulibek di jero hatena ditambah deui ku kapeurih ariras mikiran sudrajat anu sigana teh geus nolas ikhlas. Breh deui kagambarkeun rupa sudrajat anu kaasep tur talungguh ngajak imut basa keur waktu basi dijangji. Kolebat, les. Breh deui kagambarkeun rupa Den Juhana anu ngabogaan rupa sulit pikeun dideuleu. Kacida sulit rumitna pikeun Eulis Titi kiwari dibere tempo sabulan deui. Naon anu kudu dijalankeun geus nyingkahanana. Lamun seug teu bisa nyingkah ngandung hardi kudu masrahkeun kehormatanana ka jelema anu teu dipisuka pikeun nyugemakeun hawa nafsuna. Minggat kumaha lamun minggat lantaran lamun daek dikawin ku Den Juhana ngandung harti baris nyang hareupan hiji kejadian anu leuwih ngeri batan yang hareupan paeh tapi nolak baha kana kapalain anu jadi ramana kumaha pijadieunana. Kitu pikiranna Eulis Titi anu teu boleh muter taya eureunna minuhan batina. Duh Kang Ajat, nah atuh kuteung teuingeun teuing. Matak naon lamun Eulis bahawa Kang Ajat. Eulis Titi ngocomang nyambat sudrajat sedang si memeh anu harita milu maturan anu memang tita tadi oge tacan reup sare dumeh ngilikan dununganana anu sakitu guling gasahanana maneh naras ka dirina pribadi mun ngalaman hal anu sarupa kitu. Nempo si memeh can sare Eulis Titi pok ngomong ka si memeh bari sumegruk ceurik. Memeh, cing atuh memeh kumaha Eulis teh? Ari tumut kana kapalai mama, kumaha atuh da teu saeutik-eutik can suka ka manehna. Ari rek baha susah memeh. Ongkoh karunya ka Kang Ajat. Eulis jeung Kang Ajat geus janji yen moal rek boga panutan mun lain ka anjeun. Jika atuh memeh kumaha? Eulis, abdi oge sanes teu hawatos. Namun kedah kumaha atuh da abdi mah heureut deuleu pondok lengkah.
Komo abdi jami mung saukur lanjang, bingung nu aya. Si Memeh ngalimba. Sukan we atuh Memeh, Kang Ajat aya bijana datang atawa kapanggih ku Kang Omon. Nu mawi cenah saur Kang Omon teh teu tepang deui. Malih kantos ditaroskeun ka ibu omah di Bojong. Saurna anjeunna oge ngarep-ngarep dati sabarang miyos teu aya wartos-wartosna duka ka mana sareng di mana ayana. Nah atuh Den Ajat, tah watos-watosin kanu di kantun. Si Memeh ngusap-ngusap sirah eulis titi anu buuk nagis awut-awutan. Korejat eulis titi cengkat bernyusutan si panon anu cirambai. Sedang panon geus carindul balas dipake cirik balilihan. Panonna neuteup ka si Memeh lanjangna. Pok deui eulis titi nyarita launan. Duka naon nu dicaritakeun mah ngan kaharti kumarenehanana duaan meureun ngomongkeun Rusia. Omatnya Memeh, ari nya marek nulungan ka eulis. Pokna deui eulis titi bari ngaharewos. Mohon eulis, mung abdi ulah dibabanteun upami engke aya naon-naon. Walon si Memeh. Najan cerik balilihan saban beurang saban peuting oge, sanyana mah taya gunaana pikeun eulis titi teh. Da puguh juragan sastra geus cindak rek nikahkeunana dina malem Minggu. Poe beukeun nyarelek, niti wancin mustari ninggang mangsa nu utama. Ti poe Sabtu keneh ondangan mah geus Rabu merul kana ondangan anu jauh anu deukeut pada daratang. Yen peuting ke malam Minggu tabo 8 peuting bada Isya, eulis titi rek dirapalan kawin ka Den Juhana. Tapi nya eta atuh sok sanajan sagala rupa geus paheut geus beres kari nunggu waktuna wungkul, sagala rupa oge manusa mangan saukur boga kahayang boga cita-cita. Ngan kapan anu ngayakeun takdir manusa teh nya Pangeran Nu Maha Kawasa tur tawenang. Ieu oge nya kitu pisan dinakeun memeujeuhna pahibut kudu beberes jeung sasadiaan malah para ondangan oge geus ngalindeungan kari ngadaguan kilebe. Dina kasempatan jelema-jelema keur sarolat magrib, eulis titi kalawan make baju si Memeh anu geus biasa tara tinggal ti cindung, geus bisa bijil ti kamarna. Bismillah. Eulis titi ngucapkeun asmana Allah bari ngalengkahkeun sukuna sarta bari hatena jumerit. Nun Gusti. Mugi abdi tangkayungan sareng disalametkeun. Beri jajengkean nyeta-nyeta polahna si Memeh lanjangna sarta teu boleh luak liuk bisa anu nganyahoankeun. Di kamarna ngaliwatan tengah imah kebenaran taya jelema di dinya mah. Ngan barang geus ka dapur anu pinuh kunu popolah, eulis titi gap kana boboko wadah piring kotor bari tungkul dicindung ku tiung. Leos bae kaluar muru pancuran. Sakur nu aya di dinya teu barang palire da keur rariwuh ku masing-masing pagaweanana. Kuliwed, kulinting malibir kana bilik dapur. Kabeneran deui harita teh poe keneh bulan tacan bijil. Berang nepi ka pancuran kasambak di dinya loba nu kukumbah wadah. Engke atulanan Memeh, ontong seselendep sakieu meuni pabalatak teh ke saurang-saurang heula. Pokna anu kukumbah bari tonggoy meresihan piring dicurugkeun kana pancuran. Nyapek we atuh Ibi, kuring marekai nya meuli heula sabun. Walon eulis titi anu nyeta-nyeta polah jeung sora si Memeh anu tenge. Sata sok bobokona ditunda, leos bae ka jalan bari teu boleh ati-ati bisa anu nangenan. Sedang si Memeh mah harita keur di goah meresan dengan ngopi jeung canoli. Nah Memeh jalan ka warung teh bet moncor pakeun lain haeg ka hareup. Kadenge biodah tukang warung nu harita babantu ngageunggeurekeun eulis titi anu disangka nama si Memeh. Lah ratu da Ibi, ka hareup maloba semah. Walon eulis titi bari gura-giru moncor. Gebeg hatena ngalenyap lantaran ras inget ka Sudrajat anu sok moncor kana pager ari rek nepungan manehna teh. Sanggeus aya di luar kalawan teu loba carita deui. Kidik bae indi tidinya muru imahna eulis awang anu pernahna beulah wetaneun kahalangan ku salembur jeung sawah. Lempangna sirikna teu notog-notogkeun maneh tina bakating ku sieun bisa aya nu nyusul atawa manggihan. Teu sawatara lila eulis titi geus nepi ka imahna eulis awang sobat medokna anu memang eulis awang harita henteu milu babantu lantaran ti tangehna keneh dicaram ku eulis titi. Wah. Eulis titi ngagero lalaunan jeung keketrok kana panto dapur. Saha? Eulis awang di jero muru ka panto dapur.
Hatena ngarasa kaget tah aya semah wayah kitu keketrok ka panto dapur. "Eulis wang," sora eulis Titi kadengena peura pinuh ku kasedih. Klutrak panto dibuka, keblus eulis Titi asup ka jero dapur. Gabru ngarontok eulis awang bari sumegruk cerik nyanda kana dada sobatna. "Geuning eulis kunaon ieu teh Lis, kapanina terek?" Eulis awang kaget dumeh teu kabejaan ti tadina. Jeung nyaho yan penting ieu teh eulis Titi baris dirapalan. "Duh wang, nah kumaha atuh eulis teh dan teu bogo. Cing atuh wang, tulungan kumaha ari geus kieu." Eulis Titi nyaritana pegat-pegat bari ngageuri bangun ka nyerian. Cipanon mah ngagarajag masihan dada eulis awang. "Geus atuh Lis lanang tong waka ceurik, tapi soalna awang teh kudu kumaha nulunganana. Jeung kumaha de mun seug aya nu nyusul ka dieu?" Eulis awang bingung nu lain lumayan, sok sieun ieu kajadianna teh ngaberubahkeun. "Jadi eulis minggat?" "Enya wang minggat. Teu tega wang. Teu tega ari eulis kudu ngalanggar janji jeung Kang Ajat mah. Kajenteng kumaha bae-baena. Eulis teh menta ditangtayungan wang. Bisa aya nu neangan ka dieu. Hek sebutkeun eueuh bae kitu nya." "Kek, na kumaha pangna bisa minggat teh kapan meureun pada ngajaga di kamar panganten? Jeung nah ari ayeuna eulis minggat?" "Wang, awang, eulis teh kajeun minggat. Batan kudu masrahkeun kahormatan bari jeung sasatna dikorbankeun kana kapalsuan mah. Da tetep eulis teh teu sudi ka manehna. Nu matak wang, saheulanan mah pangnang tayungankeun." "Nya Lis kaharti ku awang oge, ngan kumaha atuh Lis, lamun seug aya nu nyusul ka dieu teh pasti bakal kapanggih. Lantaran imah awang teh pan sakieu heurina. Mun teh mah nu datangna polisi teh digarada awang moal bisa ekol deui. Malah moal baris disapongkolkeun atawa disangka ngojok-ngojok supaya eulis minggat. Nya atuh wang kudu kumaha? Kudu ka mana eulis nyumput?" Ceuk eulis Titi bari neuteup ka eulis awang anu pada-pada ngembeng ku Cipanon. "Kumaha atuh Lis, awang teh bingung." Eulis awang meni ngarenyut halisna. Pikiranna muter neangan jalan kumaha carana pikeun nulung sobatna anu ayeuna kacida perluna ditulungan. "Kumaha mun ka kolong we lahnan wang?" Eulis Titi dongko nempo ka kolong dapur. "Ih ulah atuh Lis, kuriak teh hayam kekeokan sieuneuh, heuke kapanggih." Ceuk awang bari semu mikir. Kelanan ari eulis geus nyaho bumina maonah ibuna Ajat. Enggeus wang, malah geus sababaraha kali eulis ka ditu jeung Kang Ajat." Walon eulis Titi sorana rada tarik kaos nu bungah. "Tah atuh Lis, kumaha lamun saheulaanan mah ka bojong we, ka ma omah ongko ambeh buni, pira ku aya nu nyusul ka ditu." Ceuk eulis awang bari nyekel kana tak-tak sobatna. "Ka mana jalana atuh wang lamun ti dieu?" "Supaya buni maka kidul meunta sawah terus ka rel kareta api. Maka ieu we ieu anduk anu awang. Isukan ku awang disampeurkeun ka ditu. Omat Lis kudu gegancangan. Bisi kaburu aya nu nganyahoankeun." Ceuk awang seolah-olah ngajurung laku ngaburu-buru. "Nya atuh wang doakeun we nya supaya eulis salamet." Ceuk eulis bari jut turun kaluar ti panto dapur. Tacan ge eulis Titi bijil ti panto dapur, dihareup geus aya nu pupuntenan. "Punten, punten," ceuk nu di luar. "Lis, buah eta teh nu nyusul, buru-buru atuh kaluar, tak kadinya kapipir jalana." Bari celengok eulis Titi dicium ku eulis awang. "Pek Lis didoakeun ku awang nya sing salamet. Omat Lis ulah ka mamana, isukan awang ka ditu." "Punten, punten." Anu pupuntenan beugit tarik, sedengkeun eulis Titi jeung eulis awang kawas nu kasima. Tapi kulantaran geus buleud tekadna eulis Titi, la haula rek nuluykeun maksudna. "Doakeun atuh eulis wah, omat wang ulah dibejakeun." Eulis Titi kawas nu geus teu tahan nyaritana peura bareurat. "Pek atuh Lis buru-buru." Ceuk eulis awang bari mukakeun panto dapurna. Atuh gejlig leos we eulis Titi nguliwet ka pipir. Sabada luak liek sagedeng bari dongkoan ditiung ku anduk.
kebat lampahna lempang di nagalengan sawah. Punten. Mangga saha? Kulon Elis Awang terojol ti dapur, api-api tas ti jamban. Emang Elis ti kulon. Geus teu dina hatena Elis Awang, tangtu ieu teh anu nyusul-nyusul neangan Elis Titi. Kusabab sieun disangka sapongkol, Elis Awang kesit mukakeun panto bari galeh ge. Ai geuning Mang Karta, sareng sa Mang teh? Rareuwas abdi mah. Sumohon Elis, Mang teh bade tumaros manawi aya Elis Titi di dieu. Cek Mang Karta malik nanya. Elis Titi, har kapan sanes nikah ayeuna teh? Elis Awang kalah malik dinanya bangun heran pisan. Nu mawi rupina teh minggat, bieu bada magrib teh ayana teh. Ari manawi angkat ka dieu. Kumaha Mang? Ku kupingan teh Elis Titi minggat. Nu mawi nembe teh teu aya nu nangenan, duga ka mana leosna, palang siang nguncungkeun maneh ka sumur, atana pingagulawing dina tangkakai. Sabios atuh Elis ai teu aya mah. Mung bilih aya angkat ka dieu, mungkin diwartoskeun bae ka kulonnya. Hawatos itu juragan sepuh kapiuhan, cek Mang Karta. Saleosna Mang Karta balik deui, Elis Awang manibrek bae diuk napasna ngahega kaos nu cape, sok sieun bieu kanyahoan yen Elis Titi tas ti imahna. Memang nya sakumaha cek Mang Karta panyawahna Den Johana anu nyusul Elis Titi teh, yen di bumina juragan sastra guyur, yen pangaten awewe leungit di kamarna atuh puguh sarerea buru bernareangan. Malah Den Johana oge nu harita geus dangdan meded di bendo teu wudu pipilueun neangan. Sirikna teu netog-netogkeun maneh lulumpatan tempat tempok ka kolong. Tapi weleh Elis Titi mah luput teu kapanggih. Antukna Den Johana ngahegak, ambek nyedek tenaga midek, amarah teu kawadahan, wiwirang di kolong catang. Kaosna bae teu kaampeuh nafsuna, teregdeg di Den Johana, maksudna marek jalan ka dapur neangan Elis Titi. Tapi teu kuhaan teu barang nepi ka lawang panto, ti luar Mang Karta rusuh rek pupulih kadununganana. Ana jedak teh, irung panganten diadu jeung tarang Mang Karta, atuh wor bae ketihan ngaleuy pinuh kana baju-baju. Kumaha Mang Karta? Atuh paralaku Mang Karta dibejakeun, yen di Elis Awang oge teu aya Elis Titi teh. Teu kaanjangan cenah. Tacan oge Den Johana leler, geus gebru di juragan sastra kapiuhan pikeun kadua kalina. Atuh gap deui ngagugulung juragan sastra anu ngalempreh, kawas nama hanjelu dumeh putrana lolos. Teu dicaturkeun kumaha ributna nu hajat teu tulus. Ngan para ondangan mah harita oge bubar, atuh urang dapur pating kecewis nyaritakeun nu minggat, bari ting darilak ngomongkeun Den Johana. Bener we kita hari teu suka mah kabur oge, geus teu jamana kawin paksa teh. Cek hiji awewe anu masih kena diuk dina kursi ondangan. Ongkoh laki na kekereuweut, jeung juragan sastrana dihariput ku teutereuyeun. Sidik budak embungeun dipaksa wae. Polon baturna bari juba jebi. Mun di luar kaayaan jelema-jelema teh keur ngarupat Den Johana jeung juragan sastra, di jero mah Den Johana keur jalang jeleng bari poporongos ka juragan sastra pimitohaeunana. Mama, abdi teu suka ku kulawarga mama. Ieu kabeh jadi tanggung jawab mama, cek Den Johana bari ngudar papakeanana. Sabar atuh Den Juju, da mama oge kacida ngerasa wirangna. Teu, kuring bawa maksa anu teu suka. Mana kitu ge meureun si Elis teh geus cacad ku teu kebat. Ulah kitu kasauran teh teu sae di hareupeun umum. Moal kabur atuh mun teu kitu mah, kuring teu suka diwiwirang. Mata kenaon mun ti kamari ieu bebeja. Cenah kapan mama nu tanggung jawab, kuring menta parurugi. Den Johana morongos-morongos bae ka juragan sastra. Nya atuh kumaha saena tapi piraku deui kudu balitungan dina kaayaan keur kieu mah. Juragan sastra nu tadina leuleuy ayeuna mah rada nyeuneu. Dumeh Den Johana taya pisan bemakarama, taya pisan kasopanan. Tungtungna mah der bae pasea rongkah, ngan untung kaburu dipisah. Urusanna mah engke deui dibeberes. Ayeuna nu penting neangan Elis Titi bisi cilaka. Den Johana sapara kanca kulawargana harita keneh bubar baralik bari mawa wirang di kolong catang. Elis Titi nu ngajadikeun bedona hajat harita teh kira-kira tabu 10 peuting.
kakarorong heap kagolodogna imah ma omah indungna Sudrajat di kampung Bojong. Punten, emak tacan kulem. Eulis titi gegerwan ti luar. Saha? Abdi emak, abdi eulis teh Cigembreng. Masya Allah eulis, kelanan antosan geulis, nati mana wayah kilos-los ka dieu. Ma omah kakar inget sanggeusna ngadenge nyebut-nyebut eulis titi. Jung ma omah cengkat kojengkang kana panto. Brai dibukakeun lalaunan. Kalacak bae eulis titi unggah ka jero. Sabrehan oge ku ma omah kabireungeuh eulis titi bangun lungse. Pakaian bararase uruta dilabuh kasusukan, buk awut-awutan jeung kalalotor ku leutak. Tiap atuh eulis ka dieu, ti mana ieu teh wayah kieu cik-cik ka dieu. Sareng eta mani kalalotor bararase kitu. Ma omah kaget jeung reuwas mireungeuh nu anyar datang teh. Emak, aduh, emak. Eulis teh kumaha atuh, emak? Gabrug eulis titi ngaronto ka ma omah anu karekek pisan diuk. Nusa terusna eulis titi nyuuh kana lahunan ma omah bari sumegruk cerik balilihan bangun ka nyerian. Eulis anaking kunaon atuh ieu teh? Naha eulis wengi-wengi ti mana atuh? Nah kapan eulis wengi ieu teh pangantenan? Ma omah teu kebat kaburu ditempas manten ku eulis titi anu cengkat tina lahunan ma omah lalaunan. Duh emak, eulis teh nyuhunkeun panang tayungan emak. Eulis titi nyaritana pegat-pegat bari teu boleh ingak-inghakan jeurik. Eulis teh minggat, cek ma omah ngarasa curiga. Eulis titi henteu nembalan tapi cukup ku unggeuk. Bari segruk deui sarta bluk nyuuh kana lahunan ma omah. Ma omah henteu loba cacarita da geus kaharti tangtu eulis titi teh minggat ti imahna. Anu matak dina peuting eta datang ka imahna oge. Sedeng ma omah terang, yen peuting ieu teh eulis titi baris dirapalan kawin ka Den Juhana. Patali jeung kaayaan kitu ma onah jadi ras inget ka Sudrajat nu jadi anakna. Anu kiwari geus lunta ti soreang duka di mana ayana da taya beja taya carita. Oge pangna lunta teh sasakingkahan anu aya patalina jeung eulis titi dumeh rek dikawinkeun ka Den Juhana lanceukna sabapa. Dadah teuing eulis. Keun welanan tong wakadunggang dongeng bisa aya cak-cak bodas. Ayeuna mantu geura gentos eta anggoan meuni bararase tiris. Tuku pakaian emak di kamar. Bari jung ma omah nuyun eulis titi ka kamarna. Maksudna mah supaya disalin ulah kabulusan. Karek oge eulis titi cengkat rek bus pisan ka kamarna ma omah. Di luar kadenge aya nu pupuntenan bari keketrok bangun rusuh pisan. Atuh eulis titi jeung ma omah mani curinghak. Da sidik nu pupuntenan teh sada anu wawuh. Punten, bibi, cek nu di luar. Bi omah. Cak baraya duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian kasalapan karya E. Sukandar. Insyaallah urang bari tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.